Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang tepang deui pamirsa sarasim kuring channel Politikus Cilik anu masih ngabahas babat Tetar Cianjur anu ayeuna dina episode kaopat nyaeta judulna Sanghyang Tapak Gunung Mananggel. Saha ari Sanghyang Tapak Gunung Mananggel teh? Naha make dinamian Gunung Mananggel? Sareng saha anu dahuk atanapi anu nyicingan era tempat. Nah, pertarusan eta aya dina carios anu bade kusim kuring di pedar ayeuna. Supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan babad Tetar Cianjur episode kaopat dina judul Sanghyang Tapak Gunung Mananggel. Singket carita, sanggeus apruk-aprukan robos leuweung geledegan rombongan prameswari Salangkang Pati ditarima hadena keur ku Aki Seseupan. Akhirna salila 17 tahun Salangkang Pati jeung dua anakna ngamukim di pasanggerahan Aki Seseupan bari nyamurkeun diri jadi rahayat biasa boh bisi kapanggih ku mata-mata soko Ganggalang. Ari putra anu cikal nyaeta Laganasta Soma geus umur 22 tahun, sedangkan rayina Putri Sangwangi tos nincak yuswa 15 tahun. Laganasta Soma anu geus loba nyuprih elmu pangaweruh ti Aki Seseupan ngarasa geus waktuna turun gunung muka pasanggerahan sorangan. Kukituna inyana minta izin ke Aki Seseupan rek pamitan ti pasanggerahan Aki Seseupan. Najan berat hate rombongan Laganasta Soma dilepas ku Aki Seseupan, rombongan neangan tempat lain kusabab moal mungkin deui balik ka Karaton Jampang Manggung anu geus dikawasa ku soko Ganggalang. Dina lelampahanana Laganasta Soma jeung indung sarta adina katut para patih nu satia ngajaga kasalamatanana antukna nepi ka hiji tempat pangreurehan. Kacaritakeun dina hiji peuting Laganasta Soma meunang ilapat. Dina ngimpina inyana kadatangan arwah Prabu Pitakumanajaya. Ramana teh Sang Prabu nyuwarang ka putrana sang kanetep di eta tempat keur ngamimitian muka kahirupan anyar. Isukna Laganasta Soma maluruh jalma anu boga eta tempat. Tetela nu boga tempat teh sodagar beunghar ngaranna Jema. Anu boga sikep resep tutulung. Niat Laganasta Soma hayang ngamukim di eta tempat ditarima pisan ku Jema. Eukeur mah manehna ngarasa yakin dina jero hatena yen Laganasta Soma teh sabenerna putra mahkota Jampang Manggung anu geus ninggalkeun karaton salila belasan taun. Komo deui sanggeus pancakaki yen sabenerna mah Jema teh katurunan nagri para Sunda, tempat asalna Prabu Kujang Pilawa luluhur Laganasta Soma. Matak Jema teu asa-asa mangnyeunkeun pasanggerahan gede pikeun Laganasta Soma jeung rombonganana di eta tempat. Sakumaha ilapat anu katarima ku Laganasta Soma dina ngimpina. Ti harita Laganasta Soma ngamimitian hirup minangka impaya anu salawasna dijadikeun guru ku masyarakat. Teu saeutik nu daratang ti mamana pikeun jari murid-muridna cicing nyuprih elmu di pasanggerahan Laganasta Soma. Pasanggerahan Laganasta Soma dingaranan Pasanggerahan Pananggelan, malah gunung anu disabudeureun pasanggerahan antukna sok disebut Gunung Pananggelan anu lila-lila rubah ngaranna jadi Gunung Mananggel. Di dieu aya catetan yen saking beungharna Jema loba jalma anu kataji. Matak ti harita sakur jalma anu geus beunghar atawa jaya sok disebut geus jadi Jema nyoko kana kabeungharan Jema. Lila-lila sebutan eta jadi Jema jadi jelema. Ayeuna mah sebutan anu geus sukses teh nyaeta geus jadi jelema. Dina umur 25 tahun ing paya Laganasta Soma ngadahuk ka Putri Candrawulan asal ti Gunung Padang. Tina jatuh krami ieu lahir dua putri jeung hiji putra nyaeta Jamalilah, Sakalilah jeung Indalana atanapi Jamaliwetan.
Kamasuran Laganasta Soma minangka ahli pangobatan jeung guru kamanusaan beuki kasohor kamana-mana. Hiji waktu aya kabar yen Raja Jampang Manggung soko Ganggalang kata rajang kasakit parna. Geus mang pirang-pirang tabib di mamana didatangkeun ka karaton pikeun ngubaran panyakitna. Tapi taya hiji oge tabib anu bisa jadi cukang lantaran nyageurkeun panyakit soko Ganggalang, malah kasakitna beuki parna nepi ka teu bisa ningali. Soko Ganggalang ngadenge yen di tutugan Gunung Mananggel aya tabib anu sakti bisa ngubaran sagala panyakit, ngaranna Ingpaya Laganasta Soma. Sang raja laju nitah sangkan Laganasta Soma diogan ka karaton Jampang Manggung keur ngubaran panyakitna. Singketna carita, utusan Jampang Manggung geus nepi ka pasanggarahan Laganasta Soma bari masrahkeun surat ti soko Ganggalang anu menta sangkan Laganasta Soma datang ka karaton Jampang Manggung pikeun ngubaran panyakitna. Narima surat eta Laganasta Soma teu langsung nyanggupan. Inyana menta kumandang ka indungna nyaeta Putri Salakang Pati. Sok bisi surat teh ngan saukur akal-akalan soko Ganggalang anu rek nandasa dirina minangka ahli waris tahta kerajaan Jampang Manggung. Putri Salakang Pati teu ngidinan inyana datang manggihan soko Ganggalang. Pikeun Laganasta Soma tahta kerajaan Jampang Manggung geus teu jadi udagan deui. Inyana leuwih museurkeun diri jadi Ingpayagung anu salawasna ngabantu saha wae jelema anu meunang masalah dina kahirupan lahir jeung batin. Kitu deui sawaktu narima surat ti soko Ganggalang anu menta tulung ka Laganasta Soma sangkan ngubaran panyakitna nu geus parna. Rahyang Laganasta Soma akhirna masrahkeun papasten muntang saraya ka Sang Murbeng Alam menta pituduh naha kudu nedunan pamenta Raja Jampang Manggung atawa narah datang ke karaton Jampang Manggung. Dina hasil mujasmedi akhirna Laganasta Soma netepkeun niatna rek nedunan pamenta soko Ganggalang ngubaran panyakitna. Sabab dina hasil mujasmedina inyana ningali yen soko Ganggalang laengan saukur geus lolong matana, jiwana oge geus kosong tina cahaya ajen-ajen kamanusaan. Singkat carita, Laganasta Soma geus nepi ka karaton Jampang Manggung ngubaran panyakit soko Ganggalang. Sanggeus sawatara lila ngubaran kasakit lahirna, Laganasta Soma tuluy ngubaran panyakit batin soko Ganggalang. Anu sabenerna keur gering pikir ningali kalakuan anakna nyaeta Tarung Dawaling anu geus ngarempag Purbatistis jeung Purbajati ajen karuhun. Najan anak raja, Tarung Dawaling resep ngalajur nafsu ngerampas kakayaan rahayatna, miragasa kahurmatan para wanoja jeung teu ngahurmat para Ingpaya. Antukna pamor kerajaan Jampang Manggung beuki nyiloro. Eukeur mah eukeur sawaktu soko Ganggalang ngarebut tahta kerajaan oge make cara-cara anu teu luyu jeung kumandang para Ingpaya. Dianti eta para Ingpaya atawa pandita salila soko Ganggalang nyekel kakawasaan geus teu dibere tepat deui di karaton minangka panasehat raja. Soko Ganggalang ngan dikurulingan ku jalma-jalma anu tuhu ka manehna ngan saukur butuh jabatan jeung kakayaan wungkul. Sanggeus jadi cukang lantaran cageurna panyakit soko Ganggalang, Laganasta Soma mulang deui ka pasanggarahan Pananggelan di Gunung Mananggel. Ngan samemeh inyana ninggalkeun karaton Jampang Manggung, Laganasta Soma mere piwejang sangkan soko Ganggalang ngarakepkeun diri deui jeung para Ingpaya sangkan hirupna bisa tenang teu ngan saukur ngudag-ngudag urusan kadunyaan. Diwejang Laganasta Soma dilaksanakeun ku soko Ganggalang sanggeus puluhan tahun ngajauhkeun diri ti para Ingpaya, manehna tuluy ngogan para Ingpaya sangkan kumpul di karaton. Soko Ganggalang menta kamandang ka para Ingpaya pikeun kalumangsungan kerajaan Jampang Manggung anu beuki nyilorot pamorna. Ditambah ku kalakuan Tarung Dawaling anu geus jauh tina ajaran ajen-ajen, malah mah geus ngajarikeun dirina
sumber karusuhan di mana-mana. Tina gempungan jeung para ingpaya antukna kabeh sapuk yen diperlukeun tarekah tegas pikeun maremkeun karusuhan-karusuhan anu dijieun ku anak-anak buahna Tarung Dawali. Ukituna para ingpaya mere kumandang sangkan Soko Ganggalang didatangkeun deui. Sangkan Soko Ganggalang ngadatangkeun deui Laganasta Soma karaton pikeun ngamankeun karajaan Jampang Manggung tina gangguan anu dijieun ku Tarung Dawali jeung anak buahna. Soko Ganggalang ngagugu kana pamenta para ingpaya, inyana tuluy ngirim utusan ka ingpaya Laganasta Soma pikeun menta kasadiaan Laganasta Soma mareumkeun bancing pakewuh anu diakibatkeun ku Tarung Dawali jeung anak buahna. Laganasta Soma nyaluyuan pamenta Soko Ganggalang, inyana nyiapkeun murid-muridna sangkan bisa jadi pasukan pangaman kerajaan Jampang Manggung. Sanggeus nepi ka karaton Jampang Manggung, Laganasta Soma mimpin pasukan kerajaan Jampang Manggung. Dibantu ku murid-muridna pikeun numpes pambaruntakan. Sakur-sakur tempat anu diperkirakeun jadi sayang panyumputan anak buah Tarung Dawali dijorag hiji-hiji. Najan bari kitu Tarung Dawali oge teu cicingeun, manehna satekah polah ngalawan pasukan Laganasta Soma, nepi ka perang rongkah teu bisa dihindarkeun deui. Ngan lila-lila pasukan Tarung Dawali kalelet ku panarajang pasukan Laganasta Soma. Manehna hampir tiwas ngan ku kawijakan Laganasta Soma Tarung Dawali anu keur baloboran getih keuna ku sabetan pedang di pasrahkeun ka bapana nyaeta Raja Soko Ganggalang. Rengse ngamankeun kerajaan Jampang Manggung, Laganasta Soma balik deui ka pasanggarahan Gunung Mananggel. Ti harita inyana menang gelar Resi Pananggelan atawa Ingpayagung Laganasta Soma di Raja Soko Ganggalang. Sabenerna Laganasta Soma bisa wae ngarebut tahta minangka ahli waris nu sajati mahkota Raja Jampang Manggung. Ngan Resi Laganasta Soma jeung geus ngabuleudkeun diri rek musirkeun hirupna karena ngokolakeun pasanggarahan ngabdi ka masyarakat dina soal ajen kamanusiaan jeung ketabiban. Dina riwayat sejenna disebatkeun sawaktos Sang Hyang Laganasta Soma nyiapkeun murid-muridna kanggo numpes pambaruntakan di Jampang Manggung. Ieu meklan murid-muridna ku seni bela diri pencak silat anu ayeuna katelah pencak silat aliran Cikalongan. Tah kitu pamirsa, mudah-mudahan naon anu digieun aya anu tiasa dicanak nu saeuna ku urang kanggo pibekeleun nilampah kahirupan urang kapayuna. Hapunten bilih aya salah ucap, salah carios, salah dina midangkeun cariosan ieu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.